Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kesadayana baraya. Ayeuna teh urang nyayur sop cenah ieu teh nya. Incu hoyong nyayur sop ieu teh. Saya ieu teh. Telur. Yuk siapkan heula ieu nanya. Wortel. Telur nama atas matang pangitannya ieu teh kantun mesekan. Tuh wortelna atas dicucinya sareng engkol. Pakai sadri. Ayo langsung digebruskeun nya tuh atas tah sanggena tah telur. Tuh langsung digebruskeun nya baraya. Ieu masa sayuran. Ngemurang kalih. Tuh ieu pangitannya. Aduh sadri nage teh dipotong geuningan kan lagi kurang tambahan deui telurna. Kasih penyedap rasa. Sesa salit. Udah selesai. Tuh gampil-gampil nanya baraya. Kita cobain. Enak. Udah selesai. Tuh sapertos kieu pangitannya prosesna teh. Tuh atas matang sakedap deui ge. Langsung dimakan lah. Pokoknya mantap lah. Nya tong aneh-aneh lah teu aya mah. Nu kieu ge lah wiosnya. Pas heulanya dugikeun ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.